alik. Cek. Dia lah cek. Naon cek? Cek aya awewe cek. Ya. Geulis anjing. Anteng wae sorangan aduh bari jeung seserian jeung HP aduh aing bawa ya. Ngajakan ketemuan di balong. Wah, nu bener ya teh, punya ketemuan di balong mah tuh paham. Anjing geulis ka Cidak cek. Ka dieu geura cek. Tempo geura ya. Anjing can di ieu anjing bahannya. Udah. Dia geura lah tempo lah. Ya tempo. Asa ya. Mana cek? Nempot. Yo, awena ya tah chattingan geus loba aing tah geus tinggal ketemuan nih mah ya awena ge yakin aing mah ya. Aduh, Mulai ya mah bener euy. aduh memperburuk keturunan cek. Kabita. Anjing, ya geulis Mana awewe cek. kitu Hah? Di mana awewe ya? Ngomong nama ketemuan di balong ah cenah. Bari musyuk Gak make pelet. gagabah. Make pelet. Sudah make pelet nih. Kada kurang percaya ya teh. Coba telepon. Tah, nelpon teh. Angkat. Halo, Beb, di mana Beb? Ketemuan yuk Beb, Hebat. di balong Beb, dari ngusupnya. Bener. Ini gak ketemuan cek. Ya, itu tempatnya cek. Bener euy. Ayo lah. Ayo nama urang heula, nu ngagarapna. Mana yang geus sasaurangnya? Anjir urang penyesaan anjing. Bae bae. Kan bersihan ieu. Nih. Aya ka ditu heula sorangan heuh. Mandaguan di dieu nya. Heeh. Cok pun kemuan. Dengan garap abi di saung, gitu tuh. Suri teh aing mending kena ngagarap hayam. Ka dia tuh. Kenapa dia? Ka dia. Ini cak. Oh, paling teh awet teh geulis euy. Penasaran urang ah. Kamu di mumubah nih. Duh neng. Ngelira wae atuh.